Halo guys, poe ini Api dan murid-murid lagi berada di Jepang. Tepatnya tukangan Imah Naruto dekat patung Hokage. Dan bisa kalian tengok, di sana adalah gunung patung Hokage, tapi teka tempo. Sebab kehalangan ku cokor anu hau. Jeung eta Api nanaonan kala ngajedog lain gagawe. Bari si Bayu kunaon eta luak liuk siga anu bingung kitu. Tanpa loba ngabangus, sia yang jeung si Dora langsung wae init kacai. Tuluy ngaruruan katel anu hauk dan digosok make euri siga anu kali kiben. Dan beas pun langsung diasupkan, digebruskan, dilelepkan karena kastrol. Langsung dikocak-kocek pakai jurus ninja Hattori supaya beasnya glowing dan terhindar tina serah, agar waktu dihakan dan dilodok dan dijablok tidak nyangsang dina tikoro. Tapi eta si Dora nanaonan kala ngome pacul curiga rek ngaruang Api. Sabab Api tadi eueuh gawena ditele-tele teh kala ngajedog wae. Tanpa aya kacape si Dora langsung ngalaan suluh ku sorangan. Sabab anu lain mah ngajedog wae dawuh kadarae. Tipatan gawe kala ngome oces, jeung eta oces kunaon make ngahulang. Dan langsung saja kita menuju kebun batur. Jeung eta kokot si Dora jeung sia yang meuni karetop kitu metikan cengek batur. Teu cukup ku cengek hungkul sabab dengan anak masih kena kurang. Daloba ting anu ngadahar jeung ngalebok jeung ngejablog daripada gagawe rembung kabeh. Jadi si Dora jeung sia yang langsung saja metikan turubuk tapi kurang menang saeutik. Tapi untung kene masih aya tangkal kacang sanajan buahna kurang 5 siki. Tapi sayang teka bagian akal selama masih kena aya kadaharan anu masih katempo. Sanajan luhur ge pasti ditaekan. Sabar gugulawingan sayang ngalahan buah malani alias pete Cina. Sanajan buahna leutik tapi bikin bau kana sungut. Dirasa geus menang jang hakaneun sayang langsung turun bergegas. Dan totolonyongan sabab teu kuat geus lapar. Dan akhirna jelema arwah kadek guai oge ngalapucuk hui. Sok sanajan menang kursa etik, tapi lumayan mahijang maturan kejo eme liwatna supaya tidak kesepian. Bisa kalian dulu eta Api sosokan arek mirun seuneu pugawa kabisa oge. Sok sanajan geus dibantuan kuduaan anger teu hurung keneh, hingga akhirna sia yang anu turun tangan dengan menggunakan hebosan super dan napas bau cubluknya. Sabab anu lain mah eueuh anu ecreg alias teu baregu gawe. Ari Suganta ditungan total liwat geus asak, padahal mah anu ngajaredogna eueuh kabegug. Dan nepi ka wayah kieu kajo liwatna karek ditagenkeun, padahal beuteung geus kukuruwukan tadi. Dan akhirna aya profesi anu cocok jang Api nyaeta jadi tukang bawang. Dengan tangan dewanya Api langsung ngabulucunan turbuk hingga tetaranyang. Selanjutnya kita pasang tungku alias kompor portable, terus dikucuran cai sebab karunya katelna kapanasan. Dan bisa kalian dela skill Api dalam memotong turbuk kuat kalincah kitu dengan kokod urut gagarol yang kopet ala-ala perindapan jeung bakteri-bakteri anu bisa nularkeun kana kajomloan. Dan langsung saja kita gebruskan daun hui kana katel anu legendaris. Paingan tepeot-peot ari pek teh seunana parem. Dan lagi-lagi saya yang menggunakan skillnya, yaitu hebosan super dan napas bau cubluknya. Dan alhasil seuneu pun jadi ngagugudag. Kemudian langsung saja kita abreskeun turubuk anu menang motongan Api tadi dan dikucek-kucek supaya peotna merata. Tak lupa kita masukkan cacagan kacang. Sanajan saeutik anu penting mah aya. Dan bisa kalian dele sang liwatna geus saat. Berarti saatna ngasupkeun bawang jeung cengek, asin jeung sajabana. Damun ngasupkeun Api mah teu asup, kastrolna leutik teuing. Bari dagingna ge moal ngeunah dihakan. Sambil ngadaguan sang liwat asak sampurna, si Dora langsung naikkan tangkal kalapa. Tapi teuing eta kalapa saha. Selama masih kena bisa dihakan, moal aya anu bisa ngahalangan. Da cek Api oge sagala papelakan waya di muka bumi ieu eta milik Api seorang. Dengan mengadopsi skill monyet dan bajing luncat ke astana dan langsung mengeluarkan segala kabegug, si Dora langsung ninjakan kelapa dengan cokor imutnya. Tanpa berlila-lila, si Dora pun langsung turun bisi kaburu kanyahoan kuno bogana. Dan para Kurawa pun langsung tangkap menangkap kalapa. Ditempotina skill nama cigana ieu dulurna Martin Paes ya, tapi ditempotina topi nama ya mirip tangkulak muning. Dan si Dora bersama para Kurawa pun langsung balik bergegas pulang.
Dan akhirnya pucuk hui dan babaturana siap untuk dibumbuan. Langsung saja purulkan Mas Eko dan Ma Icin biar gurih dan tambah belet. Sementara api masih bergelut di dunia perbawangan dan percengekan alias nyamel dengan dicampuran bubuk sari laut biar beger. Dan Mas Eko penyedap rasa serbaguna. Dan tak lupa ditambah bumbu-bumbu kehirupan micin biar tambah belet. Dan cengek pun ditenggelan ku api. Tinggal ya salah naon eta cengek ke api meningkat amek gitu. Si Dora pun langsung bergegas ngalah daun cau alias daun pisang. Langsung saja daun cau diamparkeun. Biasana mun daun cau geus ngampar kejo siap untuk didahar. Dan akhirnya ini dia yang kita tunggu-tunggu. Kejo liwet dicampur jujukutan ala Chef Yayang. Siap untuk disantap. Jeung eta kokot meni pasulibreng ampun nek ari kana kahakanan. Kuat paburu-buru giliran gawe pada mung. Jeung eta sungut kuat enyoh kitu. Mantap. Pokona mah kenikmatan tiada tara aya maluk asin ditambah sambal ditambah liwet ditambah hehejoan mantap. Ki hungkul di tukang kamera teh. Aduh, hayo ngameraan batur aya sorangan teh kabagian anjir. Dan akhirnya kejo liwet pun beak tak tersisa dan dilanjutkan dengan minum air kelapa ngora. Dan rasanya mantap pisan. Lebih mantap tibatan ditenggelan jurig. Dan kami segenap kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Sampai jumpa di poe-poe selanjutnya.